ya ada nuju aya di loteng sumping malaikat itu ngalangkungan pintu malaikat yang naon malaikat basmus kalawang yaitu paranti jelema maka malaikat mah datangna ti luhur blus mangkaning bumi Kanjeng Rasul mah kentengna henteu ku Jatiwangi sabab cek ilmu lamun kente lamun bumi kentengna Jatiwangi eta jalma tara panjang umur nya lamun rubuh ningang teh pasti bae betul nya nya lamun ku daun kalapa mah atawa ku euri papada ningang ge mana naon hampang itu salamar gitu aja mah mangga we hoyong ponok umur di Jatiwangi ngagebru sabelah ge 3 RT mah gempar tapi ai katingang ku eurih mah ranasan mana naon nya mata ku pemi hoyong panjang yuswa cobi gentos ku eurih ini keur mah bentukna bumi urang mah tos kawas astana jika astana bumi urang sok tingali di astana mah kitu dihanap taneuh digigir taneuh diarub ku taneuh deui kan makamnya bumi urang kajenting di tembok da taneuh teh teh di sisi digigir taneuh dihanapna taneuh itu ti luhur ku kenteng taneuh deui kaya urang hirup di alam dunia teh geus paeh hirup-hirup geus hirup di astana teh geus emut-emut nya mata paingan penuh umur nah gitu eta mah teu langkung hoyong panjang umur agen ti dewe ku awi itu ade